Setahun gatugang kula ngimpi ke Mekah. Encan setahun lah bangsa 7 bulanan. Ngimpi ke Mekah teh jeung Haji Ben di sorangan. Ngimpi na sorangan. Datang ke Mekah di arah Tanaim ka dieu. Terus lewat datang lain ti Madinah barang jlog memeh ka Masjidil Haram eureun tidinya aya pondok pasantren ala kulon ala urang lain gedong tina kayu biasa aya kolongan. Cekulat aja pondok kos kieu mah pondok di urang, ieu mah saha sih beberanian amat di Mekah nyeun pondok kos kieu. Sateu pararantes teuing di negara beunghar kaya raya aya pondok kos kieu. Pasti kajeun kukumaha ge ieu mah urang lembur urang. Nanyakeun kula ieu pondok saha? Ieu cenah urang Banten, satu Maulana Hasanuddin. Masya Allah, Maulana Hasanuddin nusuk di zarahan teh. Iku aya atuh aya. Di mana cekula teh eta cenah di imahna tah eta imahna. Kula harita gegeuraan bae hayang kapanggih. Langsung salam, disambut, dijawab salamna aya. Can keur ngobrol jeung urang Arab. Urang Arab nama make jubah, ari Syekh Maulana Hasanuddin nama make samping, make baju coklat kolot, bentukna sapari kerajaan, Jastong, Banten lah bos gitu. Akhirnya tuh kula sasalaman, atuh diuk ngobrol, iya orang Maulana Hasanuddin. Masya Allah itu hebah di pangimpian. Ditanya gunyana biasa jawab tanya jawab. Kula kagum aya pondok pesantren di Mekah model koski. Kula nanyakeun caina. Hei caina ieu di mana? Oh ieu diajak ku jana ka tukang. Masya Allah. Empangnya lega, heran caina. Tidinya tuh pulang mandi terus wudu minum cik Syekh Maulana Hasanuddin aya deui anu paranti ka Banten, paranti ka Bandung, paranti sakuliahing ieu terutama Banten caina ieu diajak deui luhur jadi tempat kos kastrol luhurna gitu tuh kastrolan gede perasaan teh tina taneuh tapi gede. Nah iya cenah nu jurusan ke Banten, jurusan ke Bogor, terus disebutan. Masya Allah, cakula iya kacayan, tidinya kabeh cai. Tidinya obrol. Lanjut terus, datanglah ke Masjidil Haram kula mah. Moal dicaritakeun terus na panjang. Yang terjalain ngimpi sanaon gitu lang istiqoroh lain tuh ngimpi kos aja panika panggih jeung kuntianak gitu tengah haja Masya Allah eta kagum jasa ya Allah ya ruka dedelekeun bae dedelekeun Syekh Maulana Hasanuddin anu kadedelekeun pohara terus we kabayang-bayang kabelah dia nak ngimpi deui kapanggih jeung seorang kiai ka dieu tah mah urang ka dieu dugla-degle jol abah nyaritakeun dieu pembangunan majelis ditanya ku abah teh geus balocor tancan bocor bah kula teh geus bisa galar ngobrol be geus mimpi katilu kali di tukang dia aya maung
di luhur kenteng mau gede jasa di luhur kenteng. Ya Allah tasih mau atuh da kumaha asupna ieu ka dia jaya mau di dia belawetan. Atuh barang kula deuk asup teh jadi mau ngagopayan ka dieu ulah sieun ya. Mau ngomong. Ieu mau ngomong ieu mah beda ieu. Tapi tetep bae ngaran-ngaran mau atuh sieun. Di luhur kenteng gagupayan ka kula gitu. Aduh. Tadi ulah sieun-sieun. Ieu saha tuh? Ini sok ngajagaan majelis. Maksud ngajagaan kumaha? Lamun anu nundutan ditoel. Aduh. Ente tambah-tambahan tambahan tuh kadijan teh paling dikegel berenang. Tak mau ngobrol. Masya Allah cek gula turun atuh ieu turun ulah di luar aja ngobrolna. Keula cek eta antara dia ngajagaan majelis luhurna kula di dieu. Ji ngajagaan mas tadi ditanya terus ayeuna turun ka handap ngobrol ke. Ayat di mana? Itu nusuk di dia di zaman Abah. Kula ingat ka dongeng Abah. Kabehan anak nyarahun. Sing ade di dia aya 2 mau. Ieu kabeh ti Cikadueun. Di zaman Abah masantren di Sekong, ieu mau nutur-nutur Abah bae. Kuari ngajagaan di dieu keur masa hirupna. Besi deka masjid engke aya ucing letik herang matana coba gedelekeun terutama pe Jumat nah eta engke kadeleuna ngagedean coba ge lamun kaberenehan ti leutik can orang kaberenehan ucing deui can orang ge kaberenehan can ieu mah terus terang wae masyaallah ieu omongan Abah can kalaksanakeun. Geus aya ucing kula lalaunan jatuhna gedean sakali. Aduh teu bae teu deuk diwirid kumaha ja eta mah hese tetapi kabelah dieu pas pe Jumat kira-kira jam 10 kurang 10 lempang geus aya masih di mah kuari-kuari can kebelah dua meme naon garang ngademo. Aya ucing anakna ngeok tama poho. Maksudna poho ka omongan Abah nu kamari-kamari ieu diinget-inget mah teu barang ieu poho guguli bedan bae di suku ya disempar. Disempar inget teu inget sama sekali. Sempar pluk bae ka ditu ka sisi jalan cai. Sia gaganggu aing. Kunaon dideleukeun kegedean ieu horenganna. Masya Allah bukan ngagedean sieun akhirnya barang ngagedean besi ngerekam ada cek orang mau ngampurannya atuh bis we kula membahasa kula we mau ngampura berarti anjeun lain mau ampura kula geus we detik deui berangkat deui tidinya berarti ieu maung Cikadueun geus sakali-kali datang da maung kukula mun aya mah diajak ngobrol ka pondok los ka ditu dek daon atuh gegelan habek ka ditu teu kadeuleu deui teh mau warna nu kadeuleu kukula maung putih tapi aya kahauk-kahaukan seperti etalah terakhir Jol Habib Lutfi ka dieu peting-peting kukuh nya nemen tadi anter ka supir-supir teu bisa katahan kula kebenaran ngariung ka Cilongok Ganduk tungguan nya na di imah saluan atuh datang ngobrol lah nu diobrolkeun teu jauh jeung nu diimpikeun ku kaula aya amanat-amanat titah ngahaolan Syekh Maulana Hasanuddin sa provinsi Banten kula nu kudu ngayakeunana atuh teu sanggup di ditu loba tu bagus loba kiai-kiai akhirnya kula diusulkeun tu bagus anu nu ngageugeuh Habib Lutfi teu ngajawab
aya Kiai anu mulai Pandegelang Serang teu ngajawab Habib Lutfi. Akhirnya ngobrol ke mana deui terakhir ngobrolkeun eta di kudu ngayakeun haul Sultan Banten. Sanggeus terus ulah ge 3 kali ngomong seolah-olah perintah. Teu dijawab nu ka 3 mah besi bendu, ka hiji ka 2 mah tetep dijawab embung, lain embung teu cinta. Tetapi atuh mahnya Bantenna di ditu, urang nu ngayakeunana di dieu sanajan naonna di Banten, tetapi kan eta melalui proses teu meunang ngahuhuluan ngaluluhuran nu ngageugeuh di ditu. Tetep teh kabelah dieuna horeng ai haulna mah tetep dititah inti nama panjang. Disimpulkan nyin majelis teh ya ieu perjalanan nyin majelis jadi lain sambarangan. Seperti itulah prosesna. Sabada haul sabada ngayakeun rajaban pamuludan di Gunung Karang eta teh terus nyambung ka Habib Lutfi, datang Syekh Maulana Hasanuddin ka Habib Lutfi, ngobrol lah jeung Habib Lutfi eta akhirna nyana ka Cilongok, datang ke Cilongok jam 10, kula datang tas ngariung 10:30. Nah, jadi kedatangan Syekh Maulana Hasanuddin nyaritakeun kapanggih di Mekah jeung kula. Ya Allah, berarti bener eta lain si Hasanuddin. Jabe beja ka Habib Lutfi. Masya Allah. Akhirna dikencengan. Tenang jeung kula duit mah tadi teh apana teu loba di bank. Kula mah tenang jasa hirup wari hiji atuh ja anak geus di ngaranna. Kabeh geus eueun teh di ngaranan kabeh. Alhamdulillah duit aja ambalaya di bank. Pokona geus moal beak we hutang we ambalaya. Pikiran teu. Nanti dia ngapanggih deui abah deui ka dieu diuk bae di dinya neuleuan deui majelis. Neleuan dek kula ngobrol deui beureun isyarah. Terakhir nyaritakeun tihangna geus dirobah ta encan ceknya. Tihang majelis terakhir ngimpi eta. Ya akhirnya dikencengan berbagai pemikiran geus deuk dicor liwatkeun ka jalan, kemudian aya alamat teu bagus deui. Batu bentukna kieu alamatna teu bagus deui. Ternyata kuari gambarna kudu percis Masjid Banten. Kos kitulah berawal perjalanan dek ngabangun majelis. Ukar-ukur sambil digambar sehingga deh jekulai kudu percis Masjid Banten. Lantaran titahna kos kitu. Akhirnya digambar. Pernah ngadatangkeun tukang gambar di PNS, ternyata meureun teu izin Allah eta teu bisa dihubungi, lain embungeun geus teu bisa dihubungi, tertanda teu aya izin. Neangan deui tukang gambar anu hebat insinyur, ternyata begitu datang ka dieu encana naon geus nyaritakeun pembiayaan teu nyambung. Aya deui tukang gambar ecek-ecek. Iya bagus teu bauhan cacing itu bauhan. Gambar ternyata nyambung. Nah iya jadi profesor ecek-ecek. Tetapi punya kemampuan luar biasa. Nah kemampuan dalam arti pemikiran Banten. Nah horenganan lain masalah jitu jeung teu jituna. Horenganan ieu memiliki Banten atau teu nu dipilih teh hatina tetap hati Banten. Kos gitulah dengan biaya insyaallah 12 miliar sampai 13 miliar. Nu geus aya duit terkumpul 15 miliar. Leuwih duit. Malaya di batur anu kos gitu. Wah, tuh siapa ginjal.
ngadenge loba duit minjem tolol lain nambahan anak buah waduh brengsek